Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuk dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Nincak bagian ke-17. Memang para mitra model kurawarga leutik mangsapnan jeung diemot ngan saukur hiburan ukurku ngobrol jeung kulawarga. Samalah harita agi aya Aki Edeng oge sarji ge kakara datang. Atuh harita teh para mitra sadaya Aki Edeng loba ngabojeg. Di ditu namah para wargi sadaya ngobrol-ngobrolkeun masalah-masalah bari jeung loba nu matak pikasirieun. Abu gue juga ditu gandeng geus kitu sifatna cek mangsapnan para mitra sadaya koloyong. Dimot ka jero nyoko cai enteh kana bekong teu lila geus norojo deui mikeun bekong dieusi ku cai ampir leber. Ya haturan Abah, cek Bimot. Dah kitu kudu hideng alita koloje. Ulah kungsi di perintah sing aya kahijengan sorangan deh. Sok diu kadinya ngaleneng jeung salakinya nih. Abah rek aya picaritaeun meungpeung kabeh ya. Ieu geura nyadengekeun ku salelea, marane sing rarido ngampula ka Abah. Sabab umur teh teu bisa diukur ku manusia. Ayeuna Abah ngomong tari keneh, barang hakan beuki keneh kalawan bisa keneh narima kanikmatan ti pangeran. Tak bisa anu nyaho dina menit ieu keneh. Nyawa Abah dicabut kudu wali ka alam barzah. Tah ku aya ngingetkeun kadinya eueuh salahna. Abah ti ayeuna minta dihampura ka marane. Rumasya Abah sok goreng carek kuah kaok ka marane. Dah teh mah tetepnya bau kanu jadi anak, bau kanu jadi minantu. Nu artina keur Abah moal rek ngawilah-wilah ka nya. Baheula keur adi laing. Aya keneh tetep we Abah mah tara ngabeda-beda ka nya, tara ngabeda-beda harkat anak. Dan pernah waktu adi laing aya keneh ku Abah diwilah-wilah. Sanajan adi maneh waktu hirup keneh kasebut prihatin ge. Teu boleh di aku we, teu boleh diungahan ka imahna. Lamun kolot ngawilah-wilah ka nya, ngabeda-beda derajat, eta kolot batak dosa. Sabab kasebut anak mah senang nu prihatin ge. Nu senang nu seni prihatin ge tetesan gede keneh kitu. Lamun sakira-kira kolot rek ngawilah-wilah ka nya jeung derajat nu jadi anak, bari matak pidosa mah matak naon keur leutik we cekekan. Ieu mah saupama, lamun daeng kitu saupama. Naon cenah si Abah make nyarita kitu sagala minta dihampura. Abah tadi ge salahna minta dihampura teh mun penghirup keneh. Ai geus paeh nyangirah ngaleh mah moal bisa ngomong. Saya baca kitu Abah teh geus beda rasaan. Inu maneh teh geus miulaan mulang ka alam barzah teh. Asa katingali we bulang beuting. Atuh kitu deui adi maneh geus aya kana tilu beutingna kaimpikeun ku Abah. Banyak kitu ge pasti Abah teh geus deukeut kana pibalikeun euy. Cek Aki Edeng ngobrol rada panjang lebar. Kalawan make minta dihampura sagala atuh ku ngadenge caritaan kitu ti Aki Edeng. Keur Bimot gancang nyarita rada lumangsung. Sabangsulna abdi ge kudu dihampura ku Abah rumasa sok kuah kaok sok kulutus. Cek Bimot pok mangsapna nyamungan. Wing hampura Abah wisi luhur saur bahe carek. Ku Abah ge dihampura sadere ge euy. Kolot naon ngaranna lamun teu daek ngahampura kanu jadi kulawarga. Payus kolot disebut nongtorogan ge teu daek ngahampura ka kulawarga sorangan. Da calak kitu teh madak namahan dosa tadi. Temal Aki Edeng pok mangsapna nyarita deui. Geus wale teh mah Bah taina kuring percayakeun ka Abah teh. Kita kira-kira kumaha perkara jang Sarji? Perkara Sarji kumaha? Aki Edeng malik nanya bari ngarerep ka Sarji keur tungkul. Nya perkara jang Sarji, nah perlu ngadatangan ajengan mulyana. Panggenge Sarji ngadatangan ajengan mulyana. Nya kumaha kira-kira ku Abah kaidinan? Naon maksudnya? Aki Edeng talete. Lalu maksudnya mah rek ngabalumbang timur geunye perkara Nyi Mas Malati. Si ajengan mulyana jeung pamajikanna keukeuh boga sangkaan ka jang Sarji ngiwat Nyi Mas Malati. Wih, aya alusna boga pikiran kadinya mah. Anu ulah jeung ilaing. Keun wae sina jang Sarji sorangan ka ditu, bari sakalian naon rupa nu karanapan ku jang Sarji, caritakeun. Sing jelas, sungal teu panggih jeung Nyi Mas Malati. Sungal disiksa ku batur-baturna salakina Nyi Mas Malati nepi ka bincurang jeung sira cacan kabeh caritakeun.
mah kari kumaha pikirannya dengan mulia jeung pamajikanana. Rek percaya bae syukur. Teu bae paduli ngan lamun ajengan mulia aya carita teu berenang. Goreng nama tak jadi lehetkeun hate, gancang balik kalau bebeja kaki. Aki nu baris ngadatangan ka ditu. Sana jadi si ajengan ye ku aki mah dilabrak. Da sakitu we aki mah eta iraha ilaing ka ditu we. Aki obeng didingan kalawan ngareret ka Sarji. Tapi nama nginging we kida aya nama parantos burit dari katami-tami cacan ka zaman ni tema Sarji sawajan. Isukan we dong ayeuna ka hiji geus burit. Kaduana ilaing ka datang ngaso perlu ngaso. Nama tu ada katampian mah bareng jeung aki. Kami ngecan maji gede. Kolesed aki edeng turun tina babalean. Itu dejan Sarji juk tarun kaburuan tuluy ngaleos ari di katampian teh Mang Nawawi. Bade gana ajengan mulia harita balik ti kebon tas ngalawalu. Dititah ku dudunganana keur kolekkeun sabab rek boga nu digawe di sawah. Waktu Mang Nawawi keur leumpang palebah pengkolan pisan sisi kebon awi, bok paamprok jeung saurang awewe tengah tubuh. Dina pakaian menira rapih buuk luis karemong palangi nyampai dina tak-takna kalawan make selop. Kutaksiran rek nyaba atau rek kauleman. Reg eta awewe ngarandeg dina jajalan anu keur ditincak ku Mang Nawawi kalawan nanya lirih naker. Teu eta waluh meuni ageung kitu ujang. Teu nyadaleuh atana pikeng melak teh ujang. Poknya bari ningali kana waluh nu keur dipapanggul ku Nawawi deung meraku. Sanes ku kitu ibu mani resep naker ku ageungna sareng ku kutos kolot pisan manginten tuh. Kacipta we pulen teh nya. Dupi jalan itu terasa mana ujang? Seketa awewe satulina nanyakeun jalan. Bukan itu mah terus kajalan ageung gumung ngalangkungan sesak lajeng gawe ka pesantren. Terus ngalangkungan pesantren berasal jalan ageung. Dupi ubah dia ka mana atuh lajeng teh? Mang Nawawi beng-batan terus ngobrol jeung eta awewe. Wangsu tipun anak ujang maksa teh bade teras wangsu. Manawi tadi teh ibu teh leumpang ke wanita sirikna setengah lompatan ujang. Dan ngaraos rada kareueung ngalangkung ka sisi lembur ieu teh. Disabdi ku ibu mah mun seueur bumi horeng teh aya bumi hiji acannya. Anas tadi ibu tipun anak teu jalan kanu tilas tadi seueur. Ari katabi-tabi caket astana pisan ningal orai ting logodor. Aya kana opatna meni arageum sareng paranyang. Kaluar tina gongo anu nyangkar dong. Rupina orai liara tina gongo wireh katinggal ku ibu eurihna. Sabaros juga ngaduruk. Sareng awi haur ge tarutung. Aya nu ngaduruk ku murang kali. Angon atuh nepi ngahajak kudu kagungan diduruk supados saraang. Cek eta awewe nyaritakeun mangihan orai jeung kebon eurih. Aya nu ngaduruk. Oh seunya. Jadi nyangkar dong caket tangkal haur teh tangkal kiara teh kitu. Tah laras eta tangkal kiara ujang. Sani diduruk murang kali angon butuh nanging ngahajawe kudu ngan abdi. Mungkin kersajengan mulia atau saya boleh bilang aja mulia bulan kepada serang cengek garing cengek muduan gitu maksudnya. Amuing nak kamu naon jadi aburan pada segala serang cengek garing cengek muduan segala ujang. Na seueur beurit atau seueur orai. Cek eta awewe rada pupurimisan semunu sieun. Tani seueur beurit dan seueur orai sing nanging ngubutkeun paningalna mamajengan mulia mah dunungan abdi kitu. Ini sok dianggo tempat dalam ini aja lebih sobat diri ya ibu. Hari kejami-jami putranya memajengan pada dosa kana belasna dinten. Angkat di bumi kalayan duwi ka ayeuna caya raratana pisan. Di mana caritna putra dunungan abdi ieu. Ngumutkeun gamaran tinu tiasa mah sauna teh putranya memajengan teh. Aing ngarawatan ku istri, mun muhit kana aya buka doliman kitu. Paling tempat mujas sendirinya ge didinya pisan sauna teh. Mun di yang karedong dina diduru. Tapi itu margina teh tempat diraksa teh kudu bukan abdi teh. Dengan sok yang ngomongnya sendiri kanggo nyebutkeun putrana nuju dengan nyimas malati manggalingan nyeun teh duka kanyuan gitu. Cek Mang Nawawi ngajelaskeun saujratna ka hareupeun eta awewe. Oh duka tuh ari kitu mah ujang. Mung eta wae kawaniana keur dungan ujang ngabut-ngabut tempat demit. Da ibu mah moal wandun sok sieun dibales ku demit dirinya. Tangtoskan amokna sanes demit ge sami sanes dialami bang ujang. Contohna we upami ibu atanapi ujang kagungan tempat. Alasan ujang nuju teu aya, barang mulih nyampak tempatosna aya nu ngareksa. Tantos moal raos kalayan benu pangingkeun. Mumpung jalan tempat jalmi biasa mah judu. Sareng mamajengannya semua wandunya ngareksa ka bumi jalmi bisa. Mungkin mah tempat jalmi teh we jalmi turing gali aja sih. Sareng ku bang imut abi mah moal wandunya jalmi tidinya ngamuka mamajengan. Dari mamajengan teh atuh teu aya duana sih.
Sobat Jalmi anu sugih ku bangati dukung ku ilmu beunghar ku katiasa disagelingin beunghar ku harta banyak gitu panginten ari jalmi luhung ku ilmu matang tos kana wantuna ujang atuh ti payun ujang diri antos-antosan di bumi nanging punten we ku ibu ngadon ganggunya ini teh wes gua mangga jual di payun angkanya yos mangga ujang di payun ibu mah kena or leumbanga mangkening ujang mah nyanak waluh ageung bilih abot teuing punjanya dulu ka payun babdi ujang di payun emal eta awewe leos Mang Nawawi ini tihula lempang asa beki gancang sabab sieun kabuitan di jalan sedang eta awewe nutas ngobrol jeung Mang Nawawi teh untuk buru-buru ini anggur ngajengjen we bari geger dengan kieu tetela ngaran marga teh jelema jujur rek ngabohong ceuk manehna nyaritakeun perkara ajengan mulia rek ngaruksak teu tempat teu demi ayeuna aing manggih beja pisan pilu dia nyebutkeun badegana ajengan mulia yakin sarupa kitu mah ajengan mulia kasebut manusia nu dolim tempat midas pedi aing diruksak ungu sia peuting isukan malam Jumaah Kaliwon sia mulia aing pasti rek ngayakeun balitungan ka nyeri jeung sia lamun perlu hayu urang balitungan jeung patina aing moal sieun sanajan geus cukup ku ilmu ge sia teh baheula aing nampak ka nyeri ti si Romlah ayeuna tempat aing diruksak diburu ku sia rasakeun sia Romlah aing baris mulangkeun ka nyeri ka sia adu miting sia kasebut ka adi aing dabongan sia baheula geus munghak camplah kumawani ngarebut salaki aing ayeuna salaki sia kumayua kumawani ngaruksak tempat aing tunggu peuting isuk sia Romlah ceuk eta awewe rawargi si horeng si mana horeng eta awewe teh anu katelah Ibu Supiah anu ngobrol jeung Mang Nawawi para mitra manehna ngahaja nyangan katerangan tim ngaruksak tempatna kari-kari ayeuna manggih beja kitu ti Mang Nawawi atuh teu matak anu lamun Ibu Supiah ngerasa bungah kalawan gede kapercayaan kana caritaan ti juragan marga sedeng Mang Nawawi pangnawani nyarita kitu sasaterusnya dununganana ku teu curiga teh yen awewe keur nyalah nyigi mata ku Mang Nawawi dicaritakeun sabalakana lamun kitu teh mah aya basa kalapa biji tina cungapan sarua jeung ngaboretekeun bujur di hareupeun umum sedeng Mang Nawawi datangna ka imah teh henteu cacarita naon-naon kadununganana ngan cagwe ngecageun waluh anu minangala ti kebon terus kacai bebersih sabab geus maghrib para mitra anu mulia suluh kana waktu ningang kana mangsa niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna dina hiji peuting kabeneran harita malam Jumaah Kaliwon pisan tibada maghrib keneh oge kaayaan tempat menigeus asa simpe comrek beda ti sasari cacakan kasebut halodo ngalima geus simpe teu kadenge sora nu batuk-batuk acan sedeng sora sasatuan mageus mimiti di sarada ngancan rame samodel kaputingnakeun ku taksiran majalma di eta tempat geus sarare dumeh geus jempri sok padahal aya keneh nu keur ngawarangkong di patengahan gedong tajalian mama ajengan mulia sareng garwana katut Mang Nawawi badegana bari mayunan leutan harita teh haleuteun harita mama ajengan mulia name kasumpingan ku Sarji nu maksudna Sarji tayalian nyaritakeun perkara Nyimas Malati kunci tepung deui nepi ka kiwari kitu deui tina perkara tas manggih kamusibatan disiksa ku batur-batur cep beni duaan dicaritakeun ka payuneun mama ajengan mulia sareng ka payuneun garwana malah Mang Nawawi ge nyaksian sajabati kitu Sarji nemongkeun bincuran jeung sirah tapak tatu disiksa atuh kangge mama ajengan mulia sareng garwana percanteneun oge kana kajadian nu karanapan ku Sarji sabab katingal tapak-tapakna mung mama ajengan mulia aya gegeleneng ka Sarji dumeh belum lestara datang-datang padahal keur Sarji mah teu datang sotenan ngaragangan inggis ku bisi rempan kusugan aya sangkaan teu puguh sabab Nyimas Malati teu boleh ngagoda bae dumeh bogoh ka Sarji ari katamah-tamah sebuah Sarji sasat dipitnah majarkeun Nyimas Malati ka kandungan ku Sarji sanggeus Sarji eueuh lajeng Ibu Haji Romlah sasauran ari kanggo abdi mah tetep we Sarji salah nah ti heula manehna atuh kungsi tepung jeung Nyimas Malati bari Nyimas keukeuh hayang cicing jeung manehna ngadon ditolak pada matak naon tarima we ku manehna ke di mana geus aya di imahna gancang bebeja ka dieu bener cak keneh ge Nyimas gancang dibawa ka dieu ini mah manehna ngadon ngejat lamun manehna teu ngejat mah can tangtu we nepi ka kieu si Nyimas teh terus ngiles tetep we gara-gara si Sarji ieu teh saur Ibu Haji Romlah tetep ngalepatkeun keneh ka Sarji ya kun wae ibuna tong inget-inget kana urusan diri batur samodel ka si Sarji sabab eta malah lakon geus kaliwat bari sanajan kitu ge pikeun diri manehna sarua nampak kamusibatan
dan memangnya lamun manehna teu ngejati dia macan tangtu menang kejadian kitu atawa can tangtu marina dipitnah ku si Beni. Ayeuna mah duakeun we anak urang sing buru-buru datang deui bari aya dina kamulusan. Lamun boncel teh mah ulah boncel cecel kitu. Sabab tempat pamujaan nu ngarawatan Nyimas teh geus burat telakan di rukrak suama. Utang tu dedemitna malabur. Geus eueuh dedemitna nu muhit ge pasti moal bisa unggah peta. Kadangkala kapanggih ku urang. Saur mamajengan mulia tos kagungan kayakinan kitu. Selengkeung Mang Nawawi badegana. Mairan kawas anu harita teh heueuh gede kawan. Upami jalmina kabanyak mah tong kurusane semua ya. Serius ku abdi urang sing saeun ngakejer su. Begitu bedaug abdi we ke ngasa kamari. Tidak ngalawi, sing ngayapa kanya bunukna. Aduh, mal gitu manya tuh jalmi gitu ka sobat jalmi diana. Meni teu mangiran ka Allah. Bantu saja abdi mah upami ka jalmi lares we ka jalmi sama dia gitu. Ayo mohon. Dolim ka Nyimas Malaki. Telepatnya salah satu kali beresan nyawana su. Lalu masih heuh ngageremat we hoyong ka banyak ka jalmina. Pamaget mah disobak indungna tuh man. Komisi mah di bulan lain anggena dirangsadan teras iring-iring buat laki gitu. Nah, ilaing luas kitu ngarangsadan pakaian awewe. Awakna buligir sabole geunyeur. Yosin bari-bari peuleung ngarangsadan. Mang Nawawi ngahehe. Keur kitu jegug-jegug anjing ngagogog lebakeun bumi ajengan mulia terus babaung lamatna. Ah, geus mimiti aya anjing babaung teh Nawi. Kudu masuk ka reueung aing ngadengen kitu teh lah. Anjing babaung, saur Ibu Haji Romlah ngaraos rai-raian keun. Da dari supami uping anjing babaung dinya. Mang isok ting buring ka kulubunuk sih asa nguping dongeng di radio sih. Jadi siapa sieun gitu, komo dongeng juri. Sambung Mang Nawawi. Nawi dengekeun suara manuk. Manuk naon teh meuni? Manuk lagu naon teh patemalan kitu. Coba eta jeung manuk siwit uncuing mending ngageli kitu Nawi. Saur Ibu Haji Romlah. Ngadon galecok bari salira pupurungkutan. Mun tengor ka dina Nawi. Ibu nasok aya-aya wae. Manuk-manuk wae dipake ribu. Atukeun wae da biasana ti peuting sok aya manuk sanajan ku si Nawi ditengor moal aya katingali atuh da. Moal katingali di luar camadam poek bulan teh atuh. Sanes kitu eta mah asa kareueung sareng dieu sareng hateting sareblak wae. Tong sari tukang Nawi geus di dieu dina kursi maneh teh. Raya naon-naon babari ngageungkeun. Ibu Haji Romlah nyabakan dada sapertos meunang kareuwas. Urang asuh Haji. Kang abdi mah sung banyak utamina subados panon we teh sapeuleuh. Kali dipasian kaling madan ku Gusti Allah sung. Sanes monok dina kasulumpuk panjalempuk kalayan di kampung. Tu dipasian kaling madan ku Allah mah tetep we gede bagedebuk teu dia sarep monok sung. Sanes monok dina golodog ge. Kali dipasian kaling madan ngageubra we komo bisa ngimpen. Monok sang nugelis mah. Dilir lagi ngeraos kaduung. Kaduung dilir gitu. Ayeuna monok dina kasur bari ngimpen di udag-udag ku sado galak. Ada lebih ngimpen babanak sareng anu mata aplikasinya. Dilir teh atos we ore monok deui dugi ka abrayna siang gitu. Terus sabaros ngimpen renengan sareng ulenyang tuh. Terus teh palon boy ngagoyot we. Eta si eta kalakuan. Hari ngomong deh siapa kemana karep wae alabatan bodor silain si Nawi. Mama ajengan mulia ngagulujeng tu. Abi masih necang-necang umur we aduh saur pasar ge mah. Mama yang kami monok sonten-sonten gitu. Bari nyai dongeng Sunda di radio terus tuju kayaknya mah. Ngadongengna terus ngagojod we panginten. Bapak Mang Nawawi. Geus kitu jep cempe saurang ge playan bisa sauran deui. Sedang Ibu Haji Romlah damel nararat reret sapertos anu aya niki. Ayam ditinggalian. Oleh 5 menit para mitra ku Ibu Haji Romlah kadang sora anak hayam cici akan dipongpok gedong. Nanging ku mama ajengan mulia jeung ku Mang Nawawi mah waleh teu kadangun aya naon-naon di luar. Jempe sora manuk cici akan jegug-jegug anjing menirage malah jeung anu babaung sagala men asaram. Atuh Ibu Haji Romlah asa tabihkeun para mitra dugi ka calik ngalih nyaketan mama ajengan mulia. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu harita barang ningali
Ibu Haji Romlahnya ketana kajengan mulia tuh nyarita. Das ibuna menialah batan ti budakna keur ngadenge anjing babau nu gancang pindah. Komo lamun ngadenge gaurna sora maung atuh ngajeleng temenan minta dilahun sakalian ku ama. Ari keung da kumaha tuh amana? Ibu Romlah semu bendu. Dijero imah keung manasinakeun leuweung atuh ibuna. Saur mama ajengan mulia. Jep Ibu Haji Romlah teh sasauran deui sedeng socana mah tetep larak diri kana panto. Sakapeung ngalirik kana jendela kamar nya atuh. Keung pengkereun Ibu Haji Romlah ayeuna ngagoloprak. Puguh Ibu Haji Romlah meni ampir-ampiran bade ngejar. Lajeng naroskeun ka badegana. Naon ngagoloprak teh nabi? Ibu Haji Romlah ngalieu. Ieu Bu Haji sih asbak ilmunya mudah dina mesin jahit kasih jeung Bu Haji. Mang Nawawi bari ngarongkong asbak. Ari si bungkereun meni aya ngareuwas pisannya. Wong sok barang teu dina mesin jahit atuh naonan kawasan ngeuweung meja we. Langsung asbak kebaling kada teuing hancurna meureun. Ibu Haji Romlah ngagelendeng badegana. Sedeng digelendeng nama anggur nyereng ret mama ajengan mulia ngareret kana jam. Disangki matos mengi si horeng harita kakara pukul 7:30 kurang 7 menit. Geni sore kene teh nawi. Disangka ku ama mah geus pukul 11. Horeng kakara 7:30 kurang. Nah, atuh meni geus peutingna keur ieu nya. Jadi susun jeung kene di mama tuh. Sang kena semua terus wengi jalanan tos simpek ieu semua. Cek Mang Nawawi jep jarempe deui. Cing ibuna karena alah pangnyokotkeun rokok tadina pesa kampret. Ngagantung dina kapstok. Saur mamajengan mulia. Royong Ibu Haji Romlah lebet ka kamar lajeng ngarampaan pesa kampret. Barang bade kaluar deui tos nyanak rokok. Ujug-ujug hing kadangu sora awewe ceurik ngahing-hing bangun anu kanyerian. Dan Ibu Haji Romlah ngadereng ti kamar keluar. Lajeng sasauran bari nyimpen rokok di meja. Amana? Saya istri nangis di pongpok kamar. Bisi danu kanyerian kadamukeun ku ama ieu. Sada nu curi mamajengan mulia ngadangueun. Lajeng nibalang ditinggal ku badegana. Nawi sing boga-boga kamar sada awewe ceurik. Lamun dia abdi we nu bing mama. Lalu suami ka kudu. Cek Mang Nawawi. Manehna ngadengeun sabab sora awewe nu ceurik ni atranaker. Sakitu panto jeung jandela narutup oge. Tempo atuh nawi lain leres-leres bari cicing heung tempo heula bisi nyimas. Saur Ibu Haji Romlah timuru nama kaputrana. Bawa watre nawi sing bae di Bandung ge bawa ka kamar. Tengah Mang Nawawi leos ka tukang maksud narek nyokot batre. Mutu sakumaha lila geus norojo deui bari mawa batre. Malah make nyoren bedong sagala kawas rek ngalasulu. Aduh, nah make jeung nyoren bedong sagala sia nawi. Kawas rek kaleuweung we laing mah kelakuan teh sakieu penting-penting. Saur mawa ajengan mulia. Bari ningali kana bedog ngagaplek dina cangkeng badegana. Oh ini cenah. Sasaegian we mama bila naon-naon su. Emal Mang Nawawi. Trek ngalaan kunci panto terus keluar. Koreleng ka pongpok kamar dununganna bari nyorot-nyorotkeun batre. Tapi datang keluar mah teu ngadenge naon-naon nu kadenge lintang ti sora siang-siang. Pamaha waktu Mang Nawawi dina teras keneh oge. Keucurik masih keneh kadenge gerendeng Mang Nawawi gegrendengan sorangan bari luak ieu. Naon di jamadung soranya sulit jauh su basidik basaing dina teras mah paling ikenya wan jadi dongeng gitu na radio sudah aku dongeng banyak tuh gitu orang siang bangsat musuhnya nyu sih nyawa tembok wae gembiri mah si bangsatnya itu gegeren dengan anak Mang Nawawi sarepet bedogna dilugas cuk pikir ngadisi aya jelema kakara ge ngalengkah sora awewe nu ceurik kadenge di pipi tah sanan tu di imah ya pasti jelema jahat nyingsinan ngalaun keluarnya. Si lain mah asa sia. Sekira jelema nu teu wau ku aing dibajen cokorna. Tapi ting awewe nu rek ngajahat mah asa ku aing. Itu gerendeng Mang Nawawi nu kadua kalina. Bari ngaleos rek nempo deui nu keur ceurik di pipir. Ari tepi ka pipir jep nu ceurik jempe deui bari di pipir ge eueuh sasaha lintang ti bangkong korodok keur aclog-aclogan. Atuh sakedapan Mang Nawawi ngerasa kaget. Ku ngadenge sora awewe ceurik bari jirimna eueuh. Beringkak bulu punuk Mang Nawawi ngadak-ngadak buringkak ku harita teh.
make jeung rai-raian segala keung cung anjing babaung lamat naker namah-namah ngahudangkeun ka keung jempe sora anjing babaung datang sora awewe cicir hilan tepu-tepu kadenge sakapun kadenge tukang jilek Mang Nawawi ngaliek bari nyerotkeun batre sakapun kadenge dihareup jadi Mang Nawawi kahareup deui tapi dihareup ge eueuh sasaha sora awewe nu ngahihih teh sada tukanginana gilek Mang Nawawi ngaliuk ari bawa di badogna di amangku tapi oleh eueuh sasaha sedang bulu punuk mata terpupuring kakak kasieun jeung kakeung teu katulungan hanteukna Mang Nawawi ngagidi mereka imah deui kalacak ungah kana teras terus asup kalawan pantau dikunci deui sedang mama ajengan mulia sareng garwana masih keneh pinjaran teu di patengna saha nu carita Nawi Haji Romlah engan naroskeun bari neuteup kana bungit Mang Nawawi nu katinggalna rada pias si Manawi di pelarian di luar gitu aya Bu Haji mari namanya tos ditinggal ka bongkar di bongkar da saha deui Mang Nawawi nyarita harita teh sedang ngadenge sora awewe nu seuring ngahihihna teu kungsi dicaritakeun tambureun bimurni keur nyetelkeun dongeng dina radio manehna omni resepeuna keur ngadengekeun dongeng teh listrikna radio dikeukepan tampolana ka kebon besok mamawa radio si eta mah saur mama ajengan mulia sangkiana mah tatangga keur nyetelkeun dongeng dina radio da pugunya tatangga mama ajengan mulia sabagian loba nu raresepkeun kana dongeng nu pinawan nyetelkeun dongeng mama isu lagi wayah kieu teh buka yakin dongeng buka cahaya do susara ya cuma ya abang jajan tabu salapan udah bener aja kayaknya mama dan mahal Mang Nawawi bari mina baterai dina mesin jahit lekuk tuluy nyuyuk cai kopi karisa parapat gelas taciran minum sote ngaleungitkeun kasieun jeung ulah ratumping jajantung kayang tadi geus peutingcina ulah nyaretelkeun doe dongeng leuweung lamun dongeng teu ngadongengkeun mah tapi ka keungeun atuh kasieun ngarjan dongeng model nyaritakeun bangsa juring bari aya nu jajeritan kapan mah tapi ka haribangeun batur disangka mah bener aya jelema nu jajeritan padahal mah dina dongeng radio aing ku kitu mun aya kurang resepeun kana dongeng jatuhnya hari batur mun itu sirikna diungal imah nyaretel dongeng di radio atuh naon bari ngadengkeun dongengnya Muna mari sagala lupa deh sok kacempadan kenapa meresep batur goodbye nyaretel dongeng-dongeng manehna atuh potong jadi pikiran teuing radio manehna jadi usia teuing mana kitu ge resepeun bebeurieun hiburan kana lalajuan henteu sarua hiburan eta ge jeung aya purunganana sajabati mikacintakan seni budaya bangsa sorangan nya seni Sunda malaya halusna sarua jeung lanjurkeun basa Sunda sangkan basa Sunda teh ulah nepi ka leungit supari basana teh nepi ka cenah teu nyaho di basa Sunda kitu pandai dongeng mameureun santeuna we basa Sunda teh aya langgengna sabab rek usaha ditanjeurkeun atawa dipicindana basa Sunda lamun lain ku urang keneh ku bangsa Sunda ngan kana seni budaya jeung bangsa jeung basa baturan kasebut bangsa keneh kudu mikacinta deui sarua budaya-budaya model suku bangsa sejen sarua urang ge kudu resep ulah ngantong we kana Sunda we unggul maksudnya anu aya di urang di negara urang di Indonesia kitu dengan mulia akhirna ngadonya rioskeun garwana terus dicitukeun manjep harita para mitra Ibu Haji Romlah bisa sauran deui sapertos nu saepeun ti sauri balikan kasar jeung sapnan antas nepungan mama ajengan mulia cantar pika imahna masih keneh di perjalanan sabab harita sarji jeung mangsapnan sajutna turun ti bumina mama ajengan mulia teu kebat balik ka imah ngadonya rimpang heula neang cai bisi sawahna kasaatan nyaan ari kana laludeungan nama antara sarji jeung mangsapnan teh kawilang ludeungan sakitu nyorang nu saruni oge kalamat kalemet we manehan kajeun wayah kumaha tarasiun waktu sarji jeung mangsapnan keur leumpang deukeut kebon awi maranehna ngadenge anjing merirage girangin kebon awi di jajalaneun nurek berasna ka pasantren reg mangsapnan ngarandeng sarta nyarita ji ka anjing merirage kitu gigireun kebon awi palang siang jelema nurek ngalalam ceuk mangsapnan maksudna menyebutkeun bangsa mun ku abi ka kuping mang saperti jalmi sok sieun eka janteuna saperti payun we mang domba nu diarelot aya nu maling enjingna teh barumpa ada yang ngabongkar di kas episan mang mang ngecunjak kadinya ji beda ragegna anjing menisi janu maranting kitu
jeung daun ceuli mah ngadak asa retep kieu deui ye, cek Mang Sapnan ngadon guntreng jeung Sarji bari ngajaranteng dinu singkur. Cenah urang kagirang mang bari sakantenan ngalongok bunyi aki. Ayu tema Mang Sapnan teu hararese harita terus tingkalacat ka pasir terus laleumpang pairing-iring mapai jalan satapak di tengah-tengah kebon awi. Muka beneran harita bulan geus rai-rayan caang. Sarji jeung Mang Sapnan kebat lumampah bari panon rundut rindat siga ngabagi reret kasisi kagigil. Cek pikirna Sarji bisi aya jelema jahat. Barang geus tepi kana pupuduna nu rek ka pasantren Sarji ngarandeg bari haharewosan ka Mang Sapnan. Lagi lamang tinggal tu di payunan bumi memajengan si daya istri nu ngajanteng bari luak ieu. Aduh, nyawa ji moal Bu Haji kitu. Mang Sapnan nyangka ka Ibu Haji Romlah. Kira aku Bu Haji tersalungsur wengi-wengi nyalira sareng dina leresna ge bari ka mana tu aya kieu mang. Nah saha atunya? Ceuk Mang Sapnan ting harewos bari panon manco ngawaskeun ka saurang awewe nu keur juntang janteng di buruan bumina mamaajengan mulia. Si horeng eta Bu Supiah teh para mitra nu geus janji rek ngayakeun balitungan ka nyeri. Ka mamaajengan mulia sareng ka Ibu Haji Romlah dina peuting harita malam Jumaah Kalibot. Sedeng mamaajengan mulia sareng Ibu Haji Romlah katuk badegana masih ngawarangkong keneh di patengahan. Kumaha tinggal ayeuna mah nyaketan kana teras sareng culang sileung. Sapertos aya anu sieun aya jalan nu sanes. Sarji nyarita asa beuki curiga. Cing urang ngawaskeun ti kadeukeut janji ka dewe. Kaditu palabah cah bag-bagan urang intip tu itu di palabah bag-bagan. Mangap mang. Tema Sarji geus teu mikirkeun kana kasieun naon-naon. Harita keneh tuluy arinit deui dina laleumpangna keting ketayap sieun katingalieun ku eta awewe nu geus ngadeuketan kana teras. Sedeng anjing ti beulah wetan masih keneh rageg ngagogog disambung ku babaungna lamatna keur muraikeun simpena peuting. Reg Mang Sapnan jeung Sarji rugreg areureun tuluy. Harita teh ngadarepong wetaneun bumi mamaajengan mulia. Didinya mah kakara atra pisan ningali awewe ngan teu pati apal kana rupana. Ari katamah-tamah atra sote dumeh dina teras make listrik neon 10 watt. Ragamang Mang Sapnan ngarampa batu sagede peureut ceg nyokot deui hiji tuluy di bulan ku samping sarung. Harita Sarji ngaharewos nanyakeun. Ari mangun teh batu kanggo naon teh? Cicing ji. Sadiaan pikeun ngabanting sirahna bisinya awewe rek ngajahat. Sabab teu kurang-kurang ge ayeuna mah. Awewe ge atuh jadi di bangsat ke di mana manehna atas asup terus keluar deui di bumi maajengan bari barang bawa urang banting we sirahna ku ge mular batu. Mangga pekannya Sarji muntel batu kalawan bata. Saya gian keur ngabanting. Cek Mang Sapnan ngecewis nitah muntel bata ka Sarji. Mangga tema Sarji manehna mah teu dayakeun sabab ceuk pikirna. Bisi semah nu rek nganyang aya keperluan ka mamaajengan. Geus kitu mah jep jarempe ukur panonting palencerong ngawaskeun eta awewe. Nuku ayeuna mah geus ngalacat unggah kana teras terus uluk salam bari kaketrok kana panto. Ting ngatarakeun boga itikan goreng. Assalamualaikum. Tah, san uluk salam di luar amana? Ka kuping ku abdi mah suara istri sareng kaketrok kana panto. Ibu Haji Romlah meuni curingha. Teuing saha da teu pati apal kana sorana? Saur mamaajengan mulia pok Mang Nawawi nyambungan. Moal jamu di Bandung jema maju jalanan saur mama tadi balik aya tamu anu di Bandung cenah. Nya sugan sema ti Bandung ibuna. Da kamari nyaritakeun rek ka dieu cenah poe Kemis. Saur mamaajengan mulia. Emutan kata tamu. Katamu anu mangkukna sumping nyaurkeun bade sumping deui. Cing teu bae atuh nawi bisi lain. Saur Ibu Haji Romlah tetep manehna curiga. Baik ketang ku ama ilaing mah bising can apal. Mamaajengan teras ngadeng. Ojengka ngalengkah teras ngalaan kunci panto sedang uti luar uluk salam deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walar mamaajengan mulia saparantos ngalaan kunci. Teras muka selotna barang berai panto dibuka sakedik. Kebog mamaajengan mulia ngagebog campur kaget. Margi tara-tara tea sareng tos aya kana 7 tauna patepang bejeng pati lasanana. Tayalian Ibu Supiah sakedapan mah para mitra. Mamaajengan saporos anu hemeng. Soca mencerong ngemang kadu. Olohok ngemang kadu teh para mitra. Rupina baya asa dina pangimpenan geus kitu Ibu Supiah nanyati heula bari mesem nu ngandung kacua. Kunaon muralang bae poho deui? Terima kasih mak. Cek Ibu Supiah nyarita dari anaker.
lain poho deui antawa kasima antara tarawe anjeun ka dieu lain usum lain mangsa bari ayeuna geus lain-lainna deui paler mama ajengan mulia sasauran saderhana di barung kurarai sebubeureun sedang pantau mah tetep dicepengan sisina inggis Ibu Supiah ka jero. Memang bener geus lain-lainna deui ngan kuring datang ka dieu beuting-beuting lain rek ngahelaran ka anjeun sacongo buke kuring teh leungit tak suka samalah salesot nanti anjeun ge kuring mah teu susah ku dahareun teu susah ku pake kan ka dieu soter kaya bicari-careun hayang kasaksi ku pamajikan anjeun temar Ibu Supiah bari mureleng kana rarai mama ajengan mulia aya kaperluan naon atuh ti beurang atuh matak naon kawas geus eueuh beurang wae perlu nage ayeuna sok sina kaluar pamajikan anjeun ulah ditunggukeun kuring nyeun kaributan di dieu kaya pe omongeunna pokoe caritakeun tu kudu kasaksian ku pamajikan kuring nyaeta penting ieu pisan supaya kasaksian ku pamajikan anjeun romlah kaluar sia montong ngahekok we deuleu da geus awas ka sia keur cima keblek dina kursi cek Ibu Supiah gegerewekan nitah kaluar ka Ibu Haji Romlah pugu Ibu Haji Romlah reuas kitu deui Mang Nawawi curingan korejat Ibu Haji Romlah ngadeg maksakeun maksudna bade nyamperkeun mung diwagel aku mama ajengan mulia cicing we ibuna mah tong nyamperkeun geuning heuras pamatuk aya mah sia mulyana dikira urang mah rek sieun ku anjeun nya dikira rek sieun anjeun ku anjeun teh teh heula si Supiah dina waktu kiwari kudu nyemah kanu kitu patut amit-amit ieu mulyana bisi anjeun sanyaho kana kamaksud jeung tujuan urang ka dieu lain hayang dibalikan deui ku anjeun teu sudi najis teuing sadu mungkuk haram dempak aing kudu daek diruju deui ku sia mah ngan urang datang ka dieu rek balitungan ka nyeri lain balitungan ka nyerian dumeh urang asa direbut salaki ku si Romlah tapi balitungan ka nyerian perkara tempat urang sisi astanan wae tangkal kiara geus diruksa ku anjeun kumayuana keur anjeun hirup teh mulyana teu bubuguh ngalun ngancurkeun tempat batur aya kawani montong ngaruksak tempatna tapi tah dada si Supiah gerak-gerak ku anjeun namun sakira anjeun ngakukeun jadi lalaki nu sugih ku pangarti luhung ku ilmu beunghar ku pangabisa hayo turun sia maneh mulyana cek Ibu Supiah geus teu bisa ngabendung pinapsueun harita panangan mama ajengan mulia ditongtak kaluar ampir-ampiran rek tikusru kaburuan sirilik Ibu Haji Romlah nyirilik dituturkeun ku Mang Nawawi nanaon Mang Supiah teu diara teu dionang bari lain usum lain mangsa ngadonyeun kalakuan ka salaki kuring beureu maneh teh Ibu Haji Romlah bendu bari kaluar sedang tukangeun Mang Nawawi gawena murelang bae siga nu asa-asa nempo beungeut Ibu Supiah memang pasti Mang Nawawi asa-asa sabab kungsi tepung jeung Ibu Supiah basa balik tas ngalawaluh pok atuh Ibu Supiah nemal bari murelang kana rarai Ibu Haji Romlah lain urang weureu deuleu tapi nu kitu patut jeung salaki maneh nu garelo sok geura bere pertanggung jawab dina perkara ngaruksak tempatnya urang samulyana naon maksud anjeun kumawani nyeun katelengesan kitu harita para mitra Ibu Supiah nanya deui neken bener-bener nafsu ka mama ajengan mulyana bari jo turun rek nyampeurkeun sirilik Ibu Haji Romlah mudag maksakeun bade nongtak Ibu Supiah ngan orokaya sasat Ibu Supiah dinten teu geus kapatri ku pangarti geus kasipuh ku pangaweruh geus kawengku ilmu sakicup Ibu Supiah awasin kanu tituka kilak malik bari niup Ibu Haji Romlah dayak dag Ibu Haji Romlah ngadayak dag siga nu dibedoa ti tukang kedak harita teh numrag Mang Nawawi nu aya di pengkeureunana dalamun teu katahan ku Mang Nawawi pasti Ibu Haji Romlah ngacengtang ti bebeut celeukeuteuh Ibu Supiah seuri siga nu ngeuna sirahna ngalegedai ka tukang bari nulah cangkeng ide montong humayua deuleu si Romlah dikira mah aing lolong bonconong kawas mata peda deuleu sanajan anjeun aya tukangeun ge kadeuleu ku aing teh cek Ibu Supiah kilak balik deui ka mama ajengan mulia anu keur merompok Ibu Supiah nyarita deui rek ngaku anjeun ngaruksak tempat urang mulyana lamun teu ngaku geura tadah ieu ilmu ti kaula deui dayak dag harita kedebut mama ajengan mulyana geubis nang karak bengkang tapi teu lami mama ajengan mulyana ngorejat serta sasauran kasar amarah nang nguntag-nguntag bangka warahna keur sia Supiah abongkeun geus jadi baraya setan ngahiji jeung juri deuleu mama ajengan mulia nafsu ambakanana ngahega memang aing balayana setan ngahiji jeung juri kateu dedemi hayo geura keterukeun ilmu anjeun sia mulyana boga ajianna naon si hayo geura watek tamplokeun ka ngaran si Supiah ayeuna waktuna urang rek balitungan ka nyeri
namun perlu salahna terus palitungan pati maju si anjeun mulyana. Ibu Supiah susumar ditungtungan ku seuring ngahihi. Kurang ajar sia setan rasakeun ku tulang beung sia. Mama ajengan mulia katingali kuno araya masih ngababukeun samati padahal ngababuku ku sorban. Celeger karing ngaceleger tarik pisan teu beda ti sorang ngacelegerna samati. Tapi Ibu Supiah anggur ceceleuk teu kanseun. Heuh deuh. Sing tarik ngababukeun atuh samati teh mulyana. Teu karasa naon-naon kurang mamalah ditoyana ge asa ku buru hayam. Hipu lemes. Ibu Supiah beuki ngahudangkeun pi amaraheun. Harita mama ajengan mulyana ngawatek elmuna koceng kang ngalengkah teras pasang kuda-kuda tambleng naker. Tambleng maksudna tambleng teh nambleng gitu. Lajeng nyolodorkeun pandangan ukiwa ka hareup bari sasauran. Tada ieu ku sia iblis saurna. Sabrot katingali kuno aya masiga seuneu nyebrot kaluar tina pandangan mama ajengan mulia. Kitu Ibu Supiah ngaluarkeun elmuna. Harita sabrot tina leungeun Ibu Supiah nyebrot keluar cai meni mancer. Nepi ka seuneu tina pandangan mama ajengan mulia ngadak-ngadak pareum sapada harita. Pok Ibu Supiah nyarita deui. Geura tadah ieu kula angan anjeun sia mulyana. Belesur aya batu sagede kalapa ngabelesur sigan dibalangkeun ku Ibu Supiah. Sakicep mama ajengan mulia ngawatek deui elmuna. Yah, peledag batu ti Ibu Supiah jeung batu ti mama ajengan mulia ngabeledag diadu mancawura. Atuh Mang Nawawi jeung Ibu Haji Romlah antukna ngadon ceuleum. Kitu deui Mang Sapnan jeung Sarji anu keur ngawasin handapeun tangkal jambu. Ngadonna ting polohok resep campur jeung paur ningali hiji awewe keur silih jajal ilmu jeung mama ajengan mulia. Tadah deui ieu mulia, lamun anjeun cukup ku ilmu. Ibu Supiah nunjuk kana pangpung regang jambu batu anu ngagoler dina taneuh. Kuluhung-luhungna ilmu Ibu Supiah pangpung di jambu batu ngagoler dina taneuh ngadak-ngadak jadi orai sagede leungit. Pugu Ibu Haji Romlah gila ningal orai sakitu badag jeung panjang. Kilak Ibu Haji Romlah malik bari ngkupan rarai. Sedengkeun Mang Nawawi gawena ceuleumit bari ngeukeweuk perah bedog anu ngagaplek dina cangking. Rek dipesat teh siga nu pageuk ari hate mah hayang nulungan nu jadi dumungan. Logodor orai ngalogodor ngadepitan mama ajengan mulia. Tidinya mama ajengan mulia ngebutkeun sorban tapi Ibu Supiah leuwih rikat sorban ditiup. Belesur sorban ngabelesur kaluhur. Terus ngalayang nyangsang dina tangkal alpuket. Sedeng orai geus beuki deukeut kana sampean mama ajengan mulia. Akhirna mama ajengan mulia ngaraos teter ngayonan ilmu Ibu Supiah. Sabab gila ningal orai ngalogodor geus deukeut naker kari sababaraha senti deui. Junggul orai celeungeu retah kaluar ka jero. Sakecok-kecokeun rek macok kana sampean. Celeung mama ajengan mulia luncat ka beulah katuhu celeukeuteuk Ibu Supiah seuri semusuka. Montong ngejat sia mulyana. Hayo geura singkirkeun ku ilmu anjeun. Celeung mama ajengan mulia luncat bari larak lirik ningalian paneunggeu. Logodor orai terus ngalogodor sigan mudag-mudag. Junggulna cengkat deui sabalah ayeuna mah deukeut pisan ka mama ajengan mulia bari harita mama ajengan mulia. Teu aya namahan, teu aya ambahan. Pikeun ngejat ngadon mepen ka sisi gawir katuhun Mang Nawawi badegana. Ku ayeuna kitu pikeun Mang Nawawi boga pikiran rek lah-lahan bebela pati kanu jadi nulungan. Celeung Mang Nawawi luncat bari nyabetkeun pedog. Siu, beletak. Pedog ngabeletak ditinggalian Mang Nawawi mah nyabat baheung orai. Atuh buktina mah orai eueuh aya patok besi ngadon disabet ku bedog. Puguh bedog Mang Nawawi sakitu meunang ngasah ter. Harita teh rompang para mitra. Rada binteng deui puguh dipake nyabat patok besi satakerna. Si orang eta orai nu rek disabat baheungna ku Mang Nawawi teh disirep ku Ibu Supiah. Tina orai jadi patok besi cirihil Ibu Supiah seuri cicirihila. Kunaon sia teh baong teu puguh. Boga bedog kala dikadekeun kana patok besi deuleu. Sugan maneh majal marieur sia ha. Aya boloho alabatan ti kebo maneh teh sarua jeung nu jadi dungan sia. Sok rek ngapetak kumaha deui sia mulyana. Aya keneh ilmu anjeun keur ngayonan ilmu ti urang teh deuleu. Lamun eueuh deui pikeun ngayonan ilmu urang, ayeuna maneh kudu sanggup ngagantian sasajen pikeun guru urang. Lamun teu sanggup ulah sambat kani aya kapaksa. Urang rek balitungan pati jeung maneh katutna jadi pamajikan maneh. Kitu di badega maneh rek disopak punukna. Pokona mah keur pikeun susungguh. Kitu basa-basa Ibu Supiah ngancam mama ajengan mulia. Atuh Mang Nawawi ngadenge kitu kuat ngarempon. Ameng. Punukan ye aing disobak. Sebagian siapa bojo we luas nyoba kubunukan aing sakieu punggilnya. Jadi tidak membunuhkan siapa itu. Sekiran tesate Mang Nawawi. Barinya bahkan punukna nu ngajenoa pupunukan segede kendi anakna.
Hari tamah mama ajengan mulia sakadapan teu ngawaler anggur mencrong kana beungeut Ibu Supiah nu keur mureleng ka Ibu Haji Romlah nuju mengkerah. Pok Ibu Supiah nyarita deui. Geura jawab sia mulyana, lain ngabat temoe kawas 3 boga bibir sia teh. Kumaha jawaban mama ajengan mulia? Ngasau heula kana mitra, ngasau. Kumaha atuh para mitra ajengan mulia harita. Ajengan mulia harita ngajawab, ku kaula ditedunan sapamenta maneh, asal anak urang nu ngaran Nyimas Malati anjeurkeun deui ku maneh. Mama ajengan mulia neme sasaura. Anak anjeun Nyi Malati kudu dianjeurkeun deui ka dieu. Nya sabab kaula geus ngadenge beja yen anak kaula Nyimas Malati dirawatan ku anjeun. Sabala dijieun modal ku anjeun. Perkara anak anjeun mah moal bisa dipulangkeun deui. Sabab geus dikawinkeun ka anak urang nu kasep si Raja Tuyul. Heuh, moal bisa deuleu. Harita keneh para mitra Ibu Supiah nyarita kitu. Namun sarupa kitu mah sia teh lain manusia tapi iblis setan. Mama ajengan mulyana bendu bekawas waosna kakeron. Rek disebut iblis, rek disebut setan. Juri jariana tawagan roge kumaha bibir maneh deuleu. Pokona mah anak maneh moal bisa datang deui saat sana ngaran si Supiah jadi bangke. Kitu kukubuk Ibu Supiah harita terus mureleng kana rarai mama ajengan mulia. Panon Ibu Supiah ku ayeuna mah sinaran semu herang, matak serab nepi ka mama ajengan mulia baluar balieur taksian ngaras serab, ningali sorot panon Ibu Supiah. Ret Ibu Supiah ngarewet ka Mang Nawawi terus mureleng di bari ngojengkang ngadeuketan. Atuh Mang Nawawi ku ayeuna ngaleper asa teu puguh rarasaan. Dideuketan ku Ibu Supiah bari ngarasa gila ningali sorot panona, sedang pepundakana mah gancang ditutupan ku dampaleungeun kenca. Ceuk pikirna sieun nyarek disopak Ibu Supiah. Sarangah serengeh beuki namahan kasieun keur Mang Nawawi. Ragamang leungeun Ibu Supiah ngarampak kana tak-tak puguh Mang Nawawi beuki ngadeg-deg. Asakop pundukna ditekuk. Nepi ka teu karasa tina jero calana sontong anu keur dipake ku Mang Nawawi anu nyurucun mapai kana bitis. Si horeng Mang Nawawi kasienan teu katulungan nepi ka kuat wer-weran ngompolan maneh. Ulun ngedeprek sigan leuleus tuur. Dilak Ibu Supiah ngadilaku ka Ibu Haji Romlah. Geus kitu Ibu Supiah ngawatek ajianana bari niup Ibu Haji Romlah. Rumpuyuk Ibu Haji Romlah dadak sakala ngarumpuyuk sakujur salirana jadi leuleus daya tangan pangawasa. Kojengkang Ibu Supiah ngadeuketan deui mama ajengan mulia. Tidinya pok patok besi harita teh para mitra ditunjuk deui leungit patok besi logodor orai nu tadi datang deui. Samalah ayeuna mah aya 2. Nu hiji ngalogodor nyaketan mama ajengan mulia, nu hiji deui ngadeuketan Mang Nawawi nu keur ngalaleper bari nungkupan calana raribet. Terus maju Denok, terus ringkus Denok. Si Ibu Supiah ngomong ka orai. Geus kitu orai nu hiji meulit kana sampean mama ajengan mulia, nu hiji deui kana suku Mang Nawawi. Kedebut mama ajengan mulia jeung Mang Nawawi ting kedebut rarubuh. Sabab sampean dibeulit ku orai nepi ka Mang Nawawi terus teu sadar. Arias kapaehan tina bakat tingku baluas. Ningali orai meulit kana suku karasa ngagulusur jeung camewek tiis. Atuh Ibu Supiah geus kitu mah asa suka manehna cicirihilan. Dibarung ku babaungna anjing menilamat naker. Muraikeun jempringna peuting nu kira-kira harita geus pukul 12:30. Geus kitu mah Ibu Supiah ngejatuh ka mana losna. Kelut setengah jam sanggeus Ibu Supiah eueuh mangsapna nu keur ngawaskeun kana kajadian mama ajengan mulia gancang ngajakan balik ka Sarji. Sarji teu hararese gancang ngejat deui di tempat jalan aku kurubutan kanu suni. Harita mangsapnan sajeroning keur leumpang dituturkeun ku Sarji, gawena culang cileung bari teu ningali kana tincakeun. Sabab boga rasa sieun tepung sareng Ibu Supiah, tapi Sarji mah katingalina siga nu tenang naker tonggoy nuturkeun mangsapna. Sanggeus nepi kaburuan imah deregdeg mangsapnan ngadon lumpat. Menitu sirikna ti luar luncat ka tepas, cebron panto dirumpak. Panto kuat ngaceblag tulakna coplok. Kedebut mangsapnan rubuh ti tajong kana bang barung. Terus ninihan Aki Edeng bapana nu keur sare dina beudik panto. Pubuh Aki Edeng reuwaseun terus ngorejat hudang kalawan nyarekan beak bersih. Malah ampir-ampiran beungeun mangsapnan rek dikitik. Atuh bimot ye pamajikan mangsapna. Nu keur sare ngagebrak ngorejat hudang terus keluar ti kamar.
nyampak salakina keur dicarekan ku Aki Edeng. Aki Edeng harita para mitra turun nyarita. Bodoh si aku nanya haon sia sabdan. Lampahan ala badan cibolon role kulu dulu. Ayo ngadon dirontokeun ngeunah hes. Rega jaga jowo jeung aing sia deh. Soknya sia ngin sambil ka kolot. Mondong di imah. Bising rung-rung diri di luar sia di nu lega. Terus kunung sia cenderung deh. Gula-gula ngewa ku nyaon sia ka aing teh sabdan. Lamun sia kira geus sanggeuk maraban aing mah naon ngomong. Aing cicing di dieu lain hayang ka sorangan sia tapi ditakui lain banyak ku pamajikan lain. Tadinya aing mereka balik deui. Sok dulu sia lamun nya mah. Wani kan jadi kolot. Sugan aing geus kodor mah moal madak nujakeun sia. Hayu nanggung. Aki Edeng bener-bener nafsu ngajakan jogol kana jadi anak. Bari ngenyang leungeun mangsapna nu masih keneh ngudukung asa leuleus. Ojengkang Sarji nyamperkeun tuluy nyarita leuleui rada tari. Keke laki sing sabar ki. Ulah ka kajurung kunartu ki margi Aki teh. Barang kesepuh cek Sarji bari nyekelan kana leungeun Aki Edeng. Atuh jaga laki mah poe pikir ku ilaing deui saji. Pantes nu jadi anak nyen kitu betar kan jadi kolot. Bari kolot keur ngeunah hes ngalon dirontok. Aku diminta di Aki nyokot bako saroko dina dompetna. Kira-kira pasek munapek mah keur naon dompet ditinggalkeun nya luhur bupet sia. Calikeun laki calikeun abdi bade sasangem ki. Kumaha? Panggil Aki bobogohan jeung si Inem. Supaya gelek sama dinding. Namun Aki bobogohan jeung si Inem. Teu Aki mah. Aki Edeng salah reung. Puguh-puguh Sarji nyebutkeun bade sasanggem majarkeun bobogohan jeung si Inem. Sarji dina hatena hayang seuri tuluy ngabalieur di situ pok Sarji ngomong deui. Ih, sanes bobogohan sareng di Inem di Ki. Nah, bobogohan jeung saha Aki mah? Jeung saha ge teu bobogohan Aki mah. Mun Aki mah teu kagungan ka bogoh. Amung maksud abdi bade sasanggem bade nyarios perkawis mangsapnan. Oh, perkara si Sabdan. Kumaha kitu? Mun kieu ki mangsapnan teh sanes sengaja ngarontok Aki bade ngajak jogo nanging anjeunna teh bakat tingkusieun. Ieu abdi sareng mangsapnan bade wangsul ningali heula mamajengan mulia. Ningali ajengan mulia kumaha? Aki Edeng talete geus kitu barabat ku Sarji didadarkeun. Timiti manehna jeung mangsapna ningali saurang awewe keur juntang janteng di buruan demi mamajengan mulia. Nepi ka aya kajadian tiniba ka ajengan mulia sareng garwana katut ka Mang Nawawi badegana. Ku Sarji dicaritakeun saujratna panjang lebar. Geus kitu mah kakara Aki Edeng sadar kalawan kahartieun nepi ka harita mangsapna diguguyah sina hudang. Kuliang mangsapna hudang tuluy dibere cai ku bimot pamajikanana. Regot diinum ampir beak sadaya. Geus kitu Aki Edeng para mitra nanyakeun ka mangsapnan kalawan teu hararese ku mangsapna dicaritakeun sakumaha caritaan ti Sarji tina perkara mamajengan mulia. Samalah ku mangsapna dicaritakeun mamajengan mulia teh jeung badegana dibulit ku orai. Akhirna mah tuluy ngobrol samalah Sarji mangmenta tulung ka Aki Edeng supaya pangnulungankeun mamajengan mulia jeung badegana. Sabab cek pikirna Sarji batur mah moal anu bisa nulungan kana kamusibatan mamajengan mulia. Sajabati kitu moal aya nu bisa ngayonan kana ilmu Ibu Supia. Lintang ti Aki Edeng leng harita Aki Edeng sawatara jongjongan ngahuleng. Tapi teu sakumaha lila pok nyarita nyebutkeun insyaallah rek nulungan mamajengan mulia. Ngan teu bisa harita peuting ari katamah-tamah peuting harita teh. Kakaraeun make hujan sanajan teu badag ge cukup kerep. Ngaririncik dibarung ku angin ngagelebu guludug ngaguruh gegledegan anu asa euneur. Atuh harita mah saurang ge eueuh nu sarare pisan komo mangsapna jeung Sarji mah teu sakerjep-kerjep acan nepi ka beraina beurang. Para mitra anu mulia, jalma-jalma awewe lalaki kolot budak ngalabring arimit ti imahna masing-masing, sija nu rek nyaraba atawa ningali tatabuhan. Si horeng rek ngalalayan mamajengan mulia, cik sawareh majarkeun mamajengan mulia kaunggahan ku bangsa. Cik sawareh mamajengan aya nu mahala, malah aya oge nu nyaritakeun mamajengan mulia gelut jeung gedemi rupa-rupa caritaan jelema. Malum caritaan jelema atuh para mitra, harus alah bahtan bohong, sok ditamah-tamah teh para wargi, sajeungka cenah jadi sahasta. Rupa-rupa caritaan jelema dikira-kira sadatangna kaburuan dumina mamajengan mulia. Geus puguheun barudak jeung kaum ibu sanajan lalaki oge nu geus darewasa geus kolot ngadon ngagimbung di buruan bari ting beri gini dumeh ningali mamajengan mulia jeung Mang Nawawi badegana keur ngararingkuk di buruan bari dibelitan ku orai badag naker. Sajabati kitu
Atuh para mitra anggean mamajengan mulia Jarblong da puguh sawawengi kahujanan. Saurang yeuh nu wani narulungan sabab kusieun jeung gila ningali orai nu keur meuli. Kana sampean sareng kana salira mamajengan mulia jeung badegana. Ngan Ibu Haji Romlah nu bisa diparangku teh ku kaum ibu dialihkeun ka lebet. Tapi kaayaan masih keneh leuleus reureuk kapuk ka ibuna. Sanaos Ibu Haji Romlah pada naros ge waleh teu tiasa ngawaler margi masih keneh baluas. Sareng salirana leuleus sataya tangan pangawasa katerap ku ajian ti Ubu Supia. Nu disebut Aji Pupul Bayu. Beuki lila jalma-jalma beuki loba ti mana-mana pada daratan, tapi saurang eueuh nu bisa unggah peta ukur pada nyerebutkeun ieu kumaha sabab sieun ku orai. Haritaya saurang lalaki sasalenep bari nyarita. Cing kumaha teh lain ngagarimung wae tarekahan atuh sanggana mamajengan Nawawi teh sasalamet tina bahaya. Moal aya tungtung ngagimung kieu mah cek saurang budak murah nema. Oh narekan kumaha tingali we tuh. Oh tingali we tuh orai sagitu badagna murid kana sampean mama sareng makana salirana komo itu Mang Nawawi bohuna geus kabeulit. Lain kuring nulung kumaha tuh nulunganana mana sinakeun aya nu ngaringkus ku tamang bisa di udara. Cek saurang budak-bujang bari teu waleh bibir jidigan ngarasa gila ku orai. Oh daek malai ditah diakalan sagan mamaleupas tina orai ngan kumaha carana minang saraya kanu bisa nalukeun orai kitu cek eta lalaki. Kurunyung saurang lalaki tengah tubuh dibarengan ku saurang budak jajaka bedegel. Asup kaburuan nyampeurkeun kanu tas nyarita tadi. Si horeng eta lalaki tengah tubuh teh nu anu ngajia Juragan Marga teh katelah Bahrudin ta jeung Inan urut anak terena Juragan Marga. Manehna ngadenge beja yen mamaajengan mulia jeung Mang Nawawi badegana majarkeun di kaniaya ku bangsa. Ok saurang harita teh para mitra lalaki nu nyarita ngareret ka Bahrudin ta kalawan nyarita semua ato. Geuning aya Bahrudin ta ka dieu syukur atuh bah. Sing wayahna lah dipentarridona we pangulungankeun itu mama jeung Mang Nawawi. Da mau piraku teu tiasa nulungan atuh. Pokna muntang tulung ka Bahrudin ta. Nah nu ngaromong teu badaleng teuing majarkeun mamaajengan di pahala ku bangsat. Geuning jangan don dibeli ku orai dasar omongan jalma we geuning teu badaleng. Eta iraha dibulatna ku orai teh Joher. Cek Bahrudin ta nanyakeun kanu muntang tulung teh katelah Mang Joher. Buka teuing iraha mah dasar ge nyampak kitu we katingali teh. Sina tutulungan moal hade sina kieu bae. Eun sugan anu walesna mati sawe sanajan teu langsung ti mamage. Mang Joher ngeukehan minta tulung ka Bahrudin ta. Harita ina noel kana leungeun Bahrudin ta bari ngajauhan ti Mang Joher pok ina nyarita rada haharewosan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Kumaha tuh caritaan Inan teh para wargi. Mang kieu mangga teu naon Mang ayeuna rek nulungan ka mamajengan mulia ge jeung badegana. Ngan dimana ge salamet Mang kudu nyarita kieu ka mamajengan mulia. Mama, lamun teu Inan ngabejaan ka Mang mah centang tu bisa salamet. Hadena we Inan hideung ngabejaan ka Mang. Tak wayana kieu kajadian hiji perbuatan anak mama keneh nya teh nyimas balati. Satuna lamun mamah yang salamet kudu ngahibahkeun tanah kanu boga jasa ngabejaan Mang. Perkara legana mah kitu mah kumaha mama. Tangge di mana dicumpunan eta tanah urang dua, duit dibagi dua jeung Mang. Cek Inan mangaruhan teu bener ka Bahrudin ta. Wah. Ulah kitu mah euy sarua we jeung rek nipu. Perkara aya kaingetan kitu mah teu kunana teu naon teh. Maridona we aya bae ditarima, moal aya kaingetan teu naon-naon. Saudek malin pamrih tadi ge sakadar nulungan, Bahrudin ta nolak kana maksudna Ina. Bener nulungan teh Mang tapi tingali ku Mang kapan mama jeung badegana teh dinteun teh aya dina kahayaan. Lamun ajal teh mah geus nampe kana pi ajaleun. Kumaha lamun ceuk mamajengan badegana salamet. Mang jadi cilaka mangka orai sakitu badagna jeung panjang. Batur mah cenah sanggupun bisa ngalupaskeun orai keur meulit kana awak jelema teh. Lamun Mang nepi ka cilaka teh mah saanu katempuhan, saanu susahna tangtu pamajengan Mang. Nah kira-kira mamajengan rek tanggung jawab. Lamun Mang jadi cilaka pikiran ku Mang sing asak. Cek Inan tetep mangaruhan. Dasar Inan pinter kana ngomong akhirna Bahrudin tak kapangaruhan manehna nyebutkeun heug bari ngaleos nyampeurkeun deui ka Mang Joher andukeun ngobrol jeung sajena. Kumaha tuh Mang Dinta sanggup kira-kira nulungan mama jeung manawa Mang Nawawi. Karena aloe atuh sugan we dikersakeun mama jeung Mang Nawawi bisa salamet ku jalan tarekat Mang.
Sebelum ini kesebutung ilmu yang timang di dia. Cek Joher kekeh minta tulung ka Bahrudin tak. Eta kira-kira na baraya-barayan waya di desa 7 lamun kuring rek nulungan. Mamajengan jeung Mang Nawawi. Cek Bahrudin tak nanyakeun heula kanu araya kalawan kabeh nyebut satuju. Tema jalma rea geus kitu mah Bahrudin tang ngadaran kanggo kawarisan ti guruna pikeun bangsa sapoberhala jeung paragi ngusir dedem. Mung hanya kal waktosna ka ujung sehet.